Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebandun jajala cariyos si Doclo. Cupu saketi guriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyarira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng emang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangge nganunkeun kana parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu jangkolong ngenting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita si Doclo. Sok kaparayun sadayana. Tah kitu Gusti, Karajaan Tanjung Kidul boga jago anu hebat, sakti mandraguna, ngaranna teh si Doclo. Terus terang jisim abdi kateter Raja Jaten. Pokona mah jisim abdi sapara kanca teh sanes pitandingeunana. Jadi kitunya. Saha eta si Doclo teh? Duka ngan bae matak aneh ka ayana teh teu ilahar. Awakna teh sapotong. Awakna menibuleun. Kan bae pangabisana mah luar biasa. Aheng da eta we. Kasaktianna teh bisa nerus bumi tiasa lebat kana jero taneuh. Awakna wedel. Malihan mah ajian baraja saketi. Anu kacangking ku jisim abdi oge hanteu metu taya hartina. Kitunya. Nah bener. Eta si Doclo teh urang Tanjung Kidul. Kaban cek juru taluntik mah euy. Nu jadi andalan Tanjung Kidul teh taya lian ti si Sela Kancana Senopatina. Jeung patina nyata si Teh Jamawan. Sumuhun Gusti. Ieu teh di luar dugaan jisim abdi. Teteh geningan aya jalma nulis sakti. Tiasa janten rahayatna Tanjung Kidul. Lamun enya teh si Doclo rahayatna urang Tanjung Kidul. Sapiraku sia. Aya rahayatna anu nulis sakti Batan Patih jeung Senopatina. Pamahalan. Tumuhun Gusti. Jisim abdi ge hanteu yakin lamun eta si Doclo teh rahayat Karajaan Tanjung Kidul. Namung kung singuping si Doclona nyarios ka abdi cenah mah anjeunna teh raina Prabu Julasanga. Tapi eta oge abdi teu percaya. Da eta kaayaan si Doclo mah aneh, jaba raksukana oge papakean biasa. Ilaharna jiga rahayat biasa, tah kitu Gusti. Lamun kitu mah mungkin sia. Lamun eta si Doclo teh adina si Julasanga euy. Piraku boga adi aneh kitu. Tapi keun we lah. Najan urang teu nyaho saha-sahana teh si Doclo. Nu penting mah Karajaan Tanjung Kidul wadi antep. Urang kudu balitungan euy. Dewek bakal langsung mepuhan para prajurit. Karajaan Tanjung Kidul kudu diratakeun jeung taneuh. Jalma nu ngaran si Doclo kudu kojor. Pokona mah nu tadina arek ditalukeun wungkul teh kiwari mah urang hancurkeun sakalian euy. Tuman wani-wani geus ngalawan ka karajaan urang. Laras Gusti. Eta Karajaan Tanjung Kidul teh pokona mah kudu anjur lebur. Tapi kiten-kiten nah iraha urang ngayakeun balitungan, ngayakeun serangan deui ka eta Karajaan Tanjung Kidul. Geula euy. Urang ulah gagabah deuleu. Urang nyusun kakuatan. Jeung deui kaula bakal ngirim juru taluntik pikeun naluntik saha atuh sabenerna si Doclo. Najan kaula henteu sieun ku eta jalma nu ngaran si Doclo. Tapi kapan kiwari teh kaula teh ngadeg raja anu kudu boga kawaspadaan deuleu, kudu apik jeung taliti. Saya Gusti. Semohon saya nama kitu. Eta jalma nu ngaran si Doclo teh kedah ditaluntik. Saha-sahana oge ti mana asalna.
Oke naon hubunganna sareng kerajaan Tanjung Kidul. Sok sanaos isim abdi mah gaduh keyakinan Gusti Prabu tangtos bakal unggul saupami kedah adu hareupan ijen jajaten sareng eta jalma anu ngaran si Doclo. Kitu kayaan si Rungkawa sabada menang laporan tibati nanyata sifat rawaja. Lamun kerajaan Tanjung Kidul teh tetela geningan cenahan teu bisa ditalukeun. Aya jalma anu hebat nu tayalian ti si Doclo anu geus ngahalangan nang tayungan eta kerajaan. Atuh singkatna carita, si Rungkawa teh laju nitah jalma nu beunang dibaracaya pikeun ini teh ka kerajaan Tanjung Kidul nyusup jadi mata-mata lamun ceuk ayeuna mah ngan bae memeh meunang beja ngeunaan si Doclo. Si Rungkawa teh atuh kalah ka meunang beja ti juru telik atawa telik kesandi anu sejena anu ngelaporan lamun kerajaan Argabintapura teh dina ancaman bahaya. Da eta cenah kiwari kerajaan Tarumanagara teh bakal ngayakeun serangan. Nah benar sia prajurit. Lamun kerajaan Tarumanagara teh bakal ngayakeun serangan ke kerajaan urang. Laras Gusti, urang teh kaancam bahaya. Kerajaan Tarumanagara teh parantos uningan jiga nama kana ketakna kerajaan Argabintapura anu parantos naluk-nalukeun kerajaan leutik anu masih kene ayeuna ka kawasan kerajaan Tarumanagara. Urang teh dianggapna parantos baha, parantos ngalawan, oge janten ancaman kanggo nagara Tarumanagara. Oh, benar euy, pasti. Kerajaan Tarumanagara bakal nganyawankeun kana kayaan kerajaan urang kiwari. Sabaraha urang kira-kirana anu bakal ngayakeun serangan teh euy? Ih, seueur pisan Gusti. Halah, jisim abdi mah janten salampang. Nah, kerajaan urang teh bakal mampu pikeun mayunanana. Kaula moal arek sieun deuleu. Najan kudu perang yang hareupan kerajaan Tarumanagara oge. Kaula bakal nyalukan sakabeh raja kerajaan leutik anu geus taluk tunuk pikeun ngabantu kerajaan Argabintapura. Sae Gusti, saya namah kitu saenggalna diwartosan diajakan kanggo ngagabungkeun ngajikeun kekuatan kanggo mayunan serangan ti Tarumanagara. Bener, ku kituna gancang manenit bejaan si Patrawaja pon kitu nu sejena kitu kaula arek sawala sia. Mangga Gusti, diantos sakedap. Sabada meunang eta laporan laju we atuh si Rungkawa teh marentah ka prajurit pikeun ngabejaan si Patrawaja sabaraha kanja. Urang hariung we cenah di bale sawala nyawalakeun pikeun yang hareupan serangan musuh, serangan gede-gedean di kerajaan Tarumanagara. Teu lila si Rungkawa sabaraha kanja teh geus ngariung di bale sawala. Tah kitu euy. Kiwari kerajaan urang teh aya dina ancaman bahaya. Bakal diserang ku kerajaan Tarumanagara. Ku kituna sia Patrawaja. Pon kitu di anu sejena. Kudu sajaga diri deuleu pikeun mapag serangan musuh. Ngan bae mararaneh ulah arekeung, ulah arek salembang. Kaula bakal ngajamin kerajaan Argabintapura bakal unggul. Sumuhun Gusti, namung urang teh kedah waspada, kedah ati-ati margi anu dibakal dipayunan teh kerajaan ageung nyata kerajaan Tarumanagara anu gaduh kakuatan anu kacida hebatna. Cacak-cacak yang hareupan kerajaan Tanjung Kidul kapan kekuatan urang teh tiasa kawon komo ieu kedah yang hareupan kerajaan ageung kerajaan Tarumanagara. Oh, benar. Kaula ge moal arek gagawa deuleu. Ku kituna kudu sakancang na ngabejaan kaunggar raja kerajaan leutik anu aya dina kakawasan urang pikeun ngahijikeun kekuatan pikeun jang hareupan serangan di kerajaan Tarumanagara. Mangga Gusti, jisim abdi tangtos bakal saenggana ngutus jalmi kanggo ngajakan ka raja-raja anu aya di kerajaan-kerajaan leutik supados sumingga dieu ngagabungkeun kekuatan. Tapi nah yakin Gusti eta kerajaan-kerajaan leutik teh sumuhun rajana sadayana bakal kersa ngabantu ka urang
pikeun ngahijikeun kekuatan yang hareupan taruman negara. Oh, dawek mah boga keyakinan. Pasti moal wani baha euy. Kalantaran lamun baha sarua jeung sesoro kojor. Pasti maranehna bakal kapaksa. Bakal daek, bakal ngabantu ka urang. Cumun Gusti, jisim abdi mah gaduh keyakinan. Raja-raja di kerajaan nu parantos aya dina kakawasan Gusti teh pasti bakal kapaksa we, bakal ngabantos. Sok sanajan anjeunna ge pasti bakal seber, bakal soak ari kedah mayunan kerajaan Tarumanagara mah. Bener euy. Ku kituna hasok ayeuna mah geura utus jalma pikeun ngabejaan ka raja-raja nu aya kerajaan leutik supaya Ganjang datang ka dieu pikeun nyusun kekuatan. Mangga Gusti, mangga. Itu cenah ngarasa Ganjang nawe ngabejaan sakabeh raja nu aya di kerajaan leutik anu geus aya dina kakawasaan kerajaan Argabindapura. Rasa Ganjang na dararatang kerajaan Argabindapura ngahijikeun kekuatan saya diri pikeun yang hareupan serangan ti kerajaan Tarumanagara. Mitra kaum dangu atuh singkatna carita. Sabada di barejaan mah eta sakuraja di kerajaan leutik teh nyanggupan we pikeun ngabantu. Sanajan sanyana makapaksa jeung ngarasa sieun kulantaran ari kudu hareupan kerajaan Tarumanagara mah tinang teu bakal goreng balukarna. Tapi dalah dikumaha cenah pamun wani baha kana pangajak ke Sirungkawa tinang teu sarua keneh kaayana teh bakal goreng balukarna bakal cilaka kangaranan Sirungkawa teh sakitu kajam jeung talengesna. Atuh dina waktu ngan sakedeung bantuan pasukan di kerajaan leutik teh kiwari teh geus dararatang ngagabung we ngahijidikeun diri jeung pasukan kerajaan Argabindapura. Sirungkawa kacidabungana manehna ngarasa yakin bakal mampu ngungkulan serangan di kerajaan Tarumanagara. Jagetuna kaayaan di kerajaan Argabindapura nu geus sajaga diri bikin mabag datangna serangan. Ayeuna mah urang caturkeun pihakna kerajaan Tarumanagara anu geus lunta ninggalkeun puseur dayeuh pasukan teh dibebuhan ku Raden Santanu. Raden Santanu jeung pasukanana geus jauh ninggalkeun daerah atawa perbatasan Tarumanagara. Kiwari teh geus arek tepi ka kerajaan Argabindapura. Kan bae Raden Santanu teh henteu gagabah, tapi arek ngatur heula siasat atawa strategi jeung deui naluntik kakuatan kerajaan Argabindapura. Mang Mudra, wayahna kintunkeun juru telik atawa telik sandi ka kerajaan Argabindapura. Margi kuring moal arek gagabah, moal arek kitu wae ngayakeun serangan pikeun ngancurkeun kerajaan Argabindapura. Kapan parantos ka uninga kerajaan Argabindapura teh tiasa naluk-nalukkeun kerajaan leutik tinang tu kadu kakuatan. Laras Raden mangga ku Mamang bakal diparentakeun muhun anak buah Mamang kanggo naluntik ka itu. Nah sakumaha kakuatanana atanapi naha eta kerajaan Argabindapura teh parantos sajaga diri ari Mamang manggaduh kayakinan tangtos pihakna kerajaan Argabindapura ge parantos uninga bakal diserang ku kerajaan urang. Nya bener pisan Mamang. Kuring oge arek ngajakan Mamang sabaraha kanja pikeun nyawalakeun ngeunaan taktik atanapi siasat kanggo mayunan eta kerajaan Argabindapura. Najan jumlah pasukan urang tinang tu bakal leuwih rongkah leuwih gede tibatan pasukan kerajaan Argabindapura. Tapi kuring moal arek gagabah kulantaran najan urang mawa pasukan anu kacira lobana. Saupama teu make taktik jeung siasat tinang tu urang bakal kawon. Dina perang lain ukur ngandalkeun kekuatan, tapi kudu ngandalkeun politik, ngandalkeun akal tareka. Laras pisan Raden, kitu pisan. Nya najan urang nyanak pasukan anu kacira seueurna can tangtos unggul
saupami urang ngagabah oge musuh teh gaduh taktik atanapi siasat anu langkung hebat. Bener Mamang. Ku kituna ayeuna mah jigerah bejaan anu sejena. Ayeuna urang sawala kitu ngabadamikeun ngeunaan taktik atawa siasat. Mangga Raden, mangga keri antos sakadap. Ki Mudra teh laju atuh kada giru ngabejaan ka baturna pupuh prajurit unggul. Pikeun sagancang nawe cenah ngarihung are kesawala. Nyawalakeun ngeunaan taktik jeung siasat. Dina waktu nungan sakedeung kiwari teh geus ngarihung di tempat anu sakirana pernah dipake sawala. Kadenge Raden santanu teh cacarita Ayeuna urang sawala ngeunaan taktik jeung siasat memeh ngayakeun serangan ke kerajaan Argabintapura. Ngan bae lebah dieu kuring teh arek menta kamandang ka Mamang Sadaya. Jelas Mamang Sadaya leuwih pangalaman tibatan kuring. Kawan kuring mah nya sacat anyar we. Anyar malahan mah anyar diangkat jadi senopati teh. Ku kitu najan pangkat kuring leuwih luhur tibatan Mamang Sadaya. Kuring leuwih percaya ka Mamang Sadaya anu leuwih pangalaman apa karena taktik anu hebat. Nya mangga Raden ari percanten ka Mamang sabaraha kanca mah. Sumuhun ngan we ieu teh nya. Mamang teh gaduh kamandang kumaha saupami dina ngayakeun serangan ka kerajaan Argabintapura teh. Urang teh kedah ngutamakeun heula kaayaan. Nyata ulah nyerang dina wanci berang, tapi urang serang we dina wanci peuting. Pados pihak musuh teh hanteu nganyahoankeun sakumaha jumlah pasukan urang. Leres Raden, Mamang ge satuju sapu kana pamenakna atawa kamandang ti Ki Mudra. Langkung sae dina ngayakeun serangan teh saya nama wengi wae. Lian ti sumuhun pasukan urang teh moal kauninga sabaraha kakuatanana. Malihan mah urang tiasa ngajalankeun taktik atanapi siasat kanggo ngalejokeun pihak musuh. Oke. Nah kumaha kitu? Nah kumaha urang bakal tiasa ngalajokeun pihak musuh? Janten kieu Raden. Tah, sakumaha nu disanggemkeun ku Ki Mudra. Pasukan urang ulah langsung ngayakeun serangan ageng-agengan, tapi kintunkeun wae jumlah pasukan atau prajurit anu jumlahna teh sakedik. Tah kitu Raden. Eta jumlah pasukan nu sakedik teh kanggo mancing pihakna kerajaan Argabintapura keun we. Sina ngarasa percaya diri, ngaraos yakin, moal asa-asa pikeun mayunanana. Saupami kakuatan parantos kaluar sadaya, urang tembongkeun kekuatan urang. Sumuhun jumlah pasukan prajurit anu salengkapna. Nya kaharti mang. Nya kitu we. Urang ngayakeun serangan teh dina wanci peuting ngan bae panginten. Pasukan urang teh ulah nebikeun ka ngatarakeun maneh. Pikeun ngadeukeutan perbatasan kerajaan Argabintapura. Teu kudu kabeh pasukan. Sanes kitu mang. Laras Raden, kanggo nyaketan eta perbatasan kerajaan Argabintapura teh saya nama ukur sababaraha prajurit we kitu. Tapi keun we jumlah nu ageung nama samekeureunana urang nyara rumput di jero leuweung. Nya kuring satuju kana kamandang ti Mamang Sadaya. Ya nuhun we Raden ari percanten mah. Namung bari irah ieu teh urang ngabujang ka pileuweungan anu tetebih ti kerajaan Argabintapura. Pokona mah memeh wanci peuting subanding. Pasukan urang teh kudu geus tebi ka eta pileuweungan. Mangga Raden, mangga. sabada asak babadamian ngeunaan taktik atawa siasat. Pasukan anu dipupuhuan ku Raden santanu teu laju neruskeun di lampah. Kebat we arek ngajugjug ka pileuweungan anu hanteu jauh ti perbatasan kerajaan Argabintapura. Teu kacaturkeun di jalana. Pasukan kerajaan Tarumanagara teh kiwaring geus araya di eta leuweung. Malahan mah geus ngadegkeun perkemahan. Tempor jero kemah teh Raden Santanu keur ngobrol di jeung Ki Mudra sabaraha kanca
Malahan mah aya telik sandi atawa juru telik anu kakara mulang tas naluntik kayaan di kerajaan Arga Bintapura. Cikan Kancang bejakeun karena hasil panaluntikan ka kerajaan Arga Bintapura teh. Sumohon mangaki janten hasil tina panaluntikan jisim abdi mah di kerajaan Arga Bintapura teh aya pasukan nu sanesna. Tiasa janten nyaeta pasukan ti kerajaan-kerajaan leutik anu parantos ditalukeun ku kerajaan Arga Bintapura. Sadayana teh ngahiji ngagabungkeun kakuatan. Jadi kitunya teu sangki Raden. Teh lah kerajaan-kerajaan leutik teh nya kerasa ngagabungkeun kakuatan kanggo ngalawan ka Tarumanagara. Nya mamang jika nama maraneunna teh kapaksa lamun seuk wani baha kana pamentana si Rungkawa tinang tu bakal cilaka. Mohon Raden, tapi nah maranana teh henteu sieun kitu ku Tarumanagara. Kapan maranana teh sasat masih kene aya dina kakawasan kerajaan Tarumanagara anu leuwih ageng tibatan kerajaan Arga Bintapura. Nya mang lebah dieu urang ge teu tiasa nyalahkeun ka kerajaan-kerajaan leutik anu tunuk taluk ka kerajaan Arga Bintapura. Margi sasat sarwa salah saupama wani baha tinang tu bakal cilaka. Tapi dina nurutkeun kana kahayang si Rungkawa tinang tu manehna ke bahaya. Bisi komahan teuing meureunan benduna kerajaan Tarumanagara bakal mere hukuman. Mohon Raden, tapi kenah iraha ye. Kinten-kintenna urang teh ngamitian ngintunkeun pasukan anu munggaran. Semuan sakumaha loyo sareng taktik teh ya kanggo mancing kekuatan musuh. Ti ayeuna geus kudu disiayogikeun mang geratatan-tatan. Siapkeun pasukan jumlahna 1000 urang. Keun ngara eta kerajaan Arga Bintapura teh boga kayakinan manehna teh bakal unggul kakuatanna leuwih rongkah batan pasukan urang. Sumun mangga Raden, ayeuna keneh mamang bakal marentah ka para prajurit. Bados saengana taratan-tatan angkat ke perbatasan kerajaan Arga Bintapura. Kimudra saraku Puragabaya pubuh prajurit laju we atuh marentahkeun ka anak kebuana anu jumlahna teh 1000 urang. Parejeung di bobohan deui atuh ku boboh prajurit anu sejen sagancang we cenah arinit ka perbatasan kerajaan Arga Bintapura. Ngan bae memeh ini teh ku Kimudra di babatahan heula kade cenah ulah gagabah eta pasukan anu jumlahna 1000 teh pikeun mancing pasukan musuh. Saupama pasukan kerajaan Arga Bintapura teh geus budal kabeh kudu sagancangna cenah munur we muruka sisieun leuweungkeun cenah lamun seug eta geus kapancing kabeh geus araya di sisieun leuweung bakal digempur ku pasukan kerajaan Tarumanagara anu nyarumput di jero leuweung. Euleuh mitra waktos nagening barantos teu nyakapan segala urang tuna jajar carita si Docelot Cebu Sakti gureang 7 dugi kadi urang terasikeun dina seri anu salajengna manganunkeun dina sadaya baratosanana. Hapuntenna tina sadaya kakirangan mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.